Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Raditya Galih Nugraha di kelas 10 TK jeung hiji. Di dieu abdi bade macakeun sajak anu jejerna kaendahan alam desa abdi. Sora manuk tina balik dahan. Sorana ngeunah jiga tembang kau. Alam endah pinuh budaya sima. Tatangkalan hirup subur. Sora angin musim hiliwir musapan raraga. Keindahan alam desa abdi emang teu aya duana. Sora tiupan angin karasa endah. Halimun isuk ngabaseuhan pare sawah anu harejo. Abdi hirup di ieu lembur ningali endahna kaendahan alam ciptaan pangeran ieu. Sakitu wae anu kapiatur, kirang langkung lanjungkeun di hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.